Aduh ampun, ieu poe isu keneh meni geus pikabi taeun. Kakara oge jam 6:30 geus panas ngablentrang. Arijang para emak-emak mah atoh atuh buru-buru we urang barang gawe. Tah ieu abi oge nu diheulakeun teh moe pare. Soalna mah geus lila ieu teh teu kapoe. Pan bisi kaburu jadi, maklum atuh da ti kamari ieu teh hujan wae tuluy-tuluyan. Biasa ning ari hujan wae mah meni asa sagala ngalalumuk di imah teh. Tuh tingali baraya ieu teh dah henteu loba parena mah. Ieu teh caritana mah pare ketan. Dajang abi mah kakaraeun da moe pare rangeuyan modelkeun kieu tuh tingali. Mana deui parenana teh meni pinuh ku bulu tuh tingali baraya. Siga sapu inyuk ieu mah kakara abi mah bener oge ningali pare modelan kieu. Cikan baraya aya nu apal teu pare naon nu kitu ngaranana teh. Ah engke mah tong kali-kali deui bapana melak pare nu kieu teh. Ih meni bener-bener bararanga pokona mah. Tuh tingali batur oge meni ieu teh tos sariap-siap paro poe da meungpeung panas tea ningan. Abi ge moekeun pare beres ayeuna lanjut deui rek popoe lala makan. Tuh tingali seseuheun teh meni unung-unungan geus sababaraha poe teu kapoe-poe. Acan kabeh ieu teh baraya nu kaluarna mah. Lamun dipoekeun kabeh moal mai ieu teh popoeanana. Ah nu penting mah aya kapoe we heula saware-saware. Entong ting sina nararumpuk di jero imahnya. Meni geus bararau teh da apa meureun kumaha bauna lamun papakean digunukeun rek dina kaayaan baseuh. Aduh ampun eta mah. Bauna kacidapan boroning diantep lila. Sapeuting ge sok kaameuh. Ae ning teu karasa popoe tas beres. Kusabab awak tos karasa ngeleper. Dilanjut we ieu abi bade tuang heulanya baraya. Hariwang ah bisi kaburu pingsan geuninganan. Lamun geus sarapan onamanan kan ke dilanjut deui barang gawe ge geus aya tanagaan deui nya. Tah ieu abi emamna ejeng gorengan teri ejeng oreg tempe oge. Hayu ah baraya sadayana abi tuang heula nya. Assalamualaikum baraya.